Neng daek teu ka Abah. Nah, hambung ka Abah. Abah mah ganteng, neng keur ngora mah juga anjas marah. Aduh, ini teka rasa di sana ngalenyap ya. Yang parah itu ya. Teka rasa kening bocah berapa kedepok ya. Aduh, ini sekolah teh gitu nggak banyak dirasa. Malah kuat jadi penyakit aja. Aduh, kemana ya budak ya? Kemana nih rumah itu ya? Oh, ampun Gusti Agung. Aman nih budak-budak. Mai, masak naon Jak? Ya, Mbah. Keur masak naon? Masak tahu, masak endog, ke Abah buka puasa. Bisa gitu masakna Jak? Ya bisa. Geuning aja. Teu nyangka Abah. Abah tan boga anak parawan geuning. Anak parawan apa budang ari? Budang bisa wae. Masak naon deui? Selain ieu masak naon deui? Eta naon eta? Nah, cai, Teu keur naon? tengah godok mie. Suka teh keur nyeblak banget Abah. Entong. Ulah jangan. Nyaan. Ieu keur naon ieu bawa daunnya? Kita kerlalap ke Abah. Keur Abah ieu. Abah ki Abah mah jang tong boro nu kieu. Pabadotan bala kacida daun kahitu tangge Abah mah beuki yang entah Abah mah cara panjang jago aya di nepi ka ayeuna. Sayangnya aku ieu budak bener teu bisa masak. Bisa, tengah-tengah picir mun tengah ku Abah. Nah, tong dipijat sama belagu kita menang meuli eta teh. Masa? Ai menang meuluna. Siapa masak teh kabeuleut jempolnya itu da oge nikmat tali ya rai. Aku masih dah. Iya betul apa bener bisa. Si Abah teh nikmat ngomongan wae. Bisa masak salah, teu salah. Aya teh anak kos anak parawan. Dipikir-pikir anak parawan lain. Teuing ambil ieu mah. Umay. Kamana budak teh? Kamana budak teh sugan di dia? Ya geuning budak teh. Umay. Oh, blok budaknya di garwan teh aja dog wae. Oh, di mana cenah budak teh? Kamana budak teh? Barang asakan teh aya lauk asinna wungkul geuningan. Buah-buah iya jadi si Umay itu. Kos nu rame teh geuning di YouTube. Anak durhaka jadi lauk. Di jero ieu kitunya. Geuningan budak teh. Umay. Siapa kos gitu budak teh tekadenge sugana geus penduk magrib akhirnya buka. Mana nya budak teh? Umay. Assalamualaikum. Salam. Di mana geulis aya naon bade naon aya kumaha? Ada di make up. Pak atuh cari di dia. Mau di make up ala apa neng geulis teh? Apa aja? Apa aja? Enggak soalnya kalau di Asta Wedding mah banyak pilihannya. Ada make up Bollywood, ada make up Arabian, ada make up Sunda, Jawa juga bisa gitu. Pokoknya mah yang cantik kayaknya. Oh, ternyata cantik. Ya. Kenalan dulu aku. Siapa neng siapa? Putri. Putri Umar. Iya. Yuk, Ayo. cantik-cantikan.
Aduh, may ada dangkil ganyan ah. Ada dia. Ada maghrib lainnya. Kaya nabuo kajikan akin. Umay! Oblok budak tekot tengah hujan pisan geus madog maghrib oge. Tirang bara ka anya do teng kalaangan mah terbuka. Amanya mantog na budak teh. Umay! Modal kitu budak teh. Tuh aku tengah dengi aki ngoborowokan. Kamahan na kitu budak teh. Tengan wae kitu ah. Aduh, tangkeng menikmat karasa wae, jabari ke sekolah teh. Si umay teh kamana budak teh ah. Umay. Umay. Naon si aki-aki teh miriweuh meni gogoroan eta tadi meni hariwang teh ah. Ari siang wae di gorowan tadi kakarak nembalan ayeuna. Barang gawe ah. Ari siang masak geus beres itu. Ai tadi lain sia keur masak. Geus satu Kakak abah. keur imah-imahan geuninganan. Geus. Naon-naon wae ari sia teh. Keur ngadangdanan ah. Ngadang-ngadang saha, Neng? Nyai geulis teu. Coba abah ningali. Tuh. Uduh, menyegelis calon pipa majikan nun abah teh geuninganan. Cantik banget. Nilai enjeh aki-aki teh meni segala sebut kos kitu. Asia mah sirik wae, da sia kege atos sia boga indung care kos kieu mah. Oh, nya nama-nama teu nya teh buka indung tere kos ngora kos kieu nyambung wae oge abah. Mah sirik wae ada mah keur usum aki-aki kawin jeung budak ngora. Mana ada ampun mesti podara. Aki teh kesingna doang geus kolot teh. Geron memang tiurit mah sanggup kene aki. Macul jang maksud aki. Ye Neng, kawin jeung aki mah tong sieun balangsak. Aki mah sawah loba Neng. Imah abadek kuat teu kaurus. Komo kebon mah. Kuat geus cari ronggos Neng. Tong sieun balangsak. Hayang naon Neng kawin jeung aki. Ngajedog sia umay beleguk sia balai Boro-boro ka majikan mah anu ka anak mah udah banget kok hese teh. Ye aing bejang ka sia nya. Tong loba omong ka indung sia. Nang hang naon sia kuain diberek. Benernya? Ya bener aing mah ira sok ngabohong. Asa pagandeng ka indung sia. Umar mah hanya galeri pengantin nu gede kos batu. Nah, kakona mah teh ngajeblak di hareup deui asta we. Awas tong mah bohong. Bisa diracun abah heuh umahnya. Kalem mah tambah kecil, abah mah kecil. Tong ngomongna hungkul. Nu penting mah ayeuna si Neng ngadaekeun henteu ka abah. Neng daek teu ka abah. Nah, hambung ka abah. Abah mah ganteng Neng keur ngora mah juga anjas marah.